Ilating. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji kali syukur kurang sanggakan ke Allah nu Maha Ghafur. Pakai sholawat miwa salam mugia salamina dilimpah curahkan ke panutan alam habibana nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai para sahabat para tabi'in wal tabi'atna malaman dan orang sadaya diangkat umat mangkena di dunia rawuhan orang sadaya para to dilaksanakan sarang aturan atanapi hukum-hukum agama. Dan jelas anu dilaksanakan ku para sesepuh orang sadaya sanaos berbentuk wujud tatangkalan dadaunan cek waktu baheula mah sesuai sareng kaayaan. Sanaos ayeuna teu sesuai sareng kaayaan tapi tetap jalan syariat ku urang teu kenging dihilangkeun. Margi aya syariat tangtosna aya hakikatna. Syariatna urang sebagai orang Islam, syariatna nu dibacana Al-Qur'an. Sami paling tersepuh oge ngalakonkeun perjalanan dina 10 Muharram teh painten ku aya mangrupakeun dangdaunan sok disebat daun palias, jukut palias, darangdan, daun ganas, tangkal hanjuang, malah langkung lengkap mah kedah aya tangkal sulangkar, teras haur koneng sareng anu sanesna itu sami jalan syariat penolak bala. Dina kesempatan ieu painten nembe paritos anu dilaksanakeun ku para sesepuh urang sadaya ku tata cara painten kasepuhan nawajuhan atanapi ngaduakeun dina masalah ieu cai syariatna kanggo urang sadaya, kanggo nyareat urang di bumina masing-masing. Dan kadang perebut baloba pedas urang teh kudu robah sikap. Lamun urang mung kejadian seperti Kanjeng Nabi itu sanajan teu persis seperti Kanjeng Nabi, pasti urang bakal kaalaman ujian jeung cobaan ti Allah Subhanahu wa taala. Urang ulah kajongjonan ceuk bing bilangan mah umur urang teh ti hiji nepikeun ka 80 tahun, 80 tahun aya nu nepi ka 100 tahun. Cek bing bilanan tapi aja nungguan dina waktu mautna urang dibayangkan digambarkan seperti dina daun ganas. Sanajan dibenting ku kaimanan jeung katakwaan cek daun ganas renteng cucukna kenca katuhu tetep awal lahir mah umur urang bakal mecut moal aya nu megar ba. Nah maka sanajan umur urang beuki dieu beuki panjang dipercaya ku Allah tetap kuburan mah geus nunggu pitempateun urang sadaya geus moal bisa ngelah deui. Tak kumaha sakitu mudah-mudahan urang sadaya dina ngalaksanakeun 10 Muharram ieu sing kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala kalayan teu aya sanes anu urang sasarengan ngaoskeun tolak bala dina waktu ayeuna dina tanggal 10 Muharram.
wa ya khaliqu ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma asyura. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dengan kata Ustaz akan diterangkan ada doa ulang bersama. Semoga ini disebut diletakkan seorang sebesar sebesarnya karena apa yang sudah kita kali ini berkas di dalam sendiri selaku penghormati pendidik negara yang dihadirkan dan sukses masuk alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panuhun ka para tokoh alimul ulama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, sadayana, tokoh aparatur pemerintah, mangga kurang sasarangan dengan mawiskeun dina raragi kesatuan sedulur persatuan khususnya kanggo di Kampung Cipeteuy, Desa Setiawaras. Sakai deui panuhun tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, aparatur pemerintah urang sejak foto bersama di payun. Hatur nuhun.